Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui dina kanal Sunda, tempat diajar nyarios basa Sunda. Ayeuna urang lajengkeun dongeng sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Sok golosor. Dina carita kadua satu acana Dayang Sumi jeung Sangkuriang silih pika cinta. Nepi ka hiji waktu Dayang Sumi nyisiran buk Sangkuriang kanyahoan aya cedak dina sirahna anu nandakeun yen Sangkuriang teh anak manehna. Tapi anak Sangkuriang teu percaya karena beja eta. Dayang Sumi satekah polah nolak hayang Sangkuriang. Antukna ngieun siasat mere tanjakan pikeun ngieun parahu jeung talaga dina waktu sapeuting ku cara mendet Citarum. Tawaran eta teh ku Sangkuriang disanggupan. Sangkuriang dibantuan ku Dedemit migawe syarat anu dipenta ku Dayang Sumi. Parahu dijieun tina tanggal kai anu gede di belah kulon. Regangna ditaburkeun di belah wetan. Liwat tengah peuting talaga jeung parahu hampir jadi. Dayang Sumi tagiwur inggis talaga jeung parahu anggeus dina peuting harita. Dayang Sumi ngadoa tuluy meberkeun bueh bodas dina belah wetan. Bueh teh ngaluarkeun cahaya ngagempur lir ibarat pajar. Tuluy nakolan lisung niru-niru anu keur nutu isuk-isuk. Para Dedemit nu keur ngabantuan Sangkuriang kabur ngadenge pajar geus kaluar. Sangkuriang kasida nafsuna. Parahuna anu geus hampir anggeus ditalapung nepikeun ka hiber terus nangkup di belah girang. Ngacanggelek jadi Gunung Tangkuban Parahu. Talaga dibelahkeun nepi ka kiwari cenah jadi dayeuh Bandung. Atuh cocokna dicokot tuluy dialungkeun ka kulon robah jadi Gunung Manglayang. Sedangkeun liang Citarum ngaranna nepi ka ayeuna jadi Sanghyang Tikoro. Dayang Sumi diudag-udag ku Sangkuriang nu geus lila akal geus leungit akal sehatna. Dayang Sumi hampir beunang katewak di Gunung Putri ngan kaburu ngadunga ka Sanghyang Tunggal supaya disalamatkeun. Antukna Dayang Sumi rubah jirim ilang warna jadi kembang jaksi. Sedangkeun Sangkuriang leungit ngahyang sanggeus nepi ka ujung berung. Cerita ini merupakan legenda dari rakyat Jawa Barat, di mana mengibaratkan bahwa Gunung Tangkuban Parahu itu berasal dari perahu yang ditendang oleh Sangkuriang. Kita tidak tahu Sangkuriangnya segede apa, perahunya segede gitu. Kemudian ranting pohon yang digunakan untuk dari pohon yang digunakan untuk bikin perahu itu dikumpulkan. Dalam bahasa Sunda ranting itu adalah rangrang, jadi gunung burangrang. Jadi gunung burangrang itu yang merupakan kumpulan dari ranting-ranting atau rangrang pohon yang bekas bikin perahu. Kemudian tunggul karena kalau mendambang pohon ada tunggulnya, itu membentuk jadi gunung Sinunggul. Nah, seperti itu. Jangan dibayangkan lah Sangkuriang itu sagede kumaha. Jika pokoknya mah teuing atau naon.